Bah, tujuh naon? Yang depan jugoret. Abah gaduh palu. Aya. Tuh di bumi kasih neng ra. Nya tuh, abi kasih neng heulanya. Nya sok. Neng, neng. Neng, bukan sun. Amit, geus kolot teh cunihin. Bejakeun sia si Abah. Abah, Bah, iya teh masihan. Masihan atuh neng. Rasa kedap. Punten, Mangga, saha di luar? api, Tiasa abi keluar. sok mangga keluar. Anggap we buruan nyalira. Nuhun. Tamu teh saha ieu teh? Ah, Mbak Edan ah. Del, kadia orang ngobrol. Kayak ngobrol naon dia? Kadieu weh. Naon dia meni serius. Del, dia mah geus menang warisan. Warisan naon ai? Dia kan bapak dia ya kene. Tah, warisan kulit hidung. Ya, itu ayah warga Pasea. Kalam. Tahan. Pasti aku naon. Tepira nyelapkeun kembang tinu ceuli. Nah, atuh pirage nyalapkeun kembang minu ceuli nepikeun ka pasea. Emang kembang naon? Kembang api ya. Aduh. Bah, siap. Aduh, luas wae ya Allah. Kenaon, Man? Iya, kan ngurus bisnis. Wes, hebat euy. Geus boga bisnis. Urang ya, Ngiluan lah urang keur nganggur. hari we urus atuh. Nah, Pangeran manuk urang teh ngaranna bisnis. aduh. Abad diaranan bisnis. Nyameh gaya we. Lamun anu nanyakeun teh, "Mang, ayeuna ngurus naon?" Ngurus bisnis. Gaya. Yer. Mang, cing jauh hiji. Ieu mah sanes cau, cingcau. Ari tulisanna Cincau. Jang nyariosna ulah make sapasi. Kan cingcau. Jang, teu can dibayar. enak. Sabar, Mang. Ya, enak bisa.